Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul Janji Nu Mawapati anu ayeuna bagian ka-45 nanya. Sumaga mitra amneh teu nyang kolong kana waktos urang pusirkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Eta setan teh teu weleh hayang ngaganggu jeung nyilakakeun ka kulawarga aing. Nurutkeun ceuk keterangan Aki Juha cenah manehna hayang males pati mulangkeun ka nyeri. Tapi saha atuh kulawarga aing anu geus nganyerikeun ka manehna? Saha anu boga dosana? Sarip ngagrendeng ngomong sorangan. Sajeroning bari ngagolere teh teu weleh bae mikiran eta pasoalan anu nepi ka harita can kanyahoan jawabana. Rasti. Saha awewe anu ngaran Rasti teh? Naon hubungana atuh jeung kulawarga aing? Jelas matak pikiraneun ieu mah. Tapi lamun geus aya waktu anu salse mah ku aing rek ditanyakeun ka ama. Susuganan we atuh nyahoeun. Da kitu ceuk Aki Juha oge. Nya muga-muga we bapak aing daek ngajawab kalayan jujur. Kitu ceuk Sarip. Boga niat rek nanyakeun awewe anu ngaran Rasti ka bapakna. Nya saenggeus kitu terus peureum reup saret hibra. Kesugri kaum dangu kocapkeun isukna. Panon poe kakara medal di belah wetan, cahayana koneng umbiang nyangan alam pawenangan. Sora hayam jago kadenge reang kongkorongok patembalan. Kitu deui sora manuk rarici tinadahan pating aracelog jeung baturna. Daun cau pating arulang, cai ibun pating karacelak pating gurilap. Ti kajauhan kadenge sora halu pating kelentrung di saung lisung. Ditema ku sora embe anu pating berele harayangeun nyatu. Kayaan kitu teh estuning mata guaas. Kocapkeun juragan Pardi harita teh keur diuk di patengahan. Jeung Neng Epa bari nyang hareupan cai kopi sareta lalauhna. Sedengkeun Ari Sarip mah keur dangdan di kamarna lantaran rek ngajajabkeun adina ka kota. Ama, dinten ayeuna abdi teh bari angkat deui ka kota. Kumargi kitu abdi saja mundut bedoana ti salira ama supados dipaparin kasalamatan sareng kalancaran. Satadina mah abdi teh hoyong lami aya di dieu teh. Mung bae pami dina danget ayeuna mah rupina moal tiasa. Neng Epa harita bebeja kanu jadi bapakna. Lamun poe eta rek indit deui ka kota. Ya teu nanaon anaking rek indit mah. Tang tuku ama oge didoakeun. Kade salila aya di kota kudu bisa ngajaga diri sahade-hadena. Pek sakola cing jujur kudu nepi ka junun. Sangkan bisa ngahontal cita-cita anu geus dirarancang ku hidup ti baheula. Walon juragan Pardi bari neuteup menileleb ka anakna. Ari nyaritana mah memang kitu. Sok padahal ari dina jero hatena mah juragan Pardi teh kacida ngarasa berat rek papisah teh. Samalah hatena ngarasa hariwang. Tapi ngahaja teu ditembongkeun. Hatur nuhun ama pidoana. Hapunten kanggo samantawis marupina abdi teh moal tiasa nyarengan salira ama di dieu. Ceuk ama oge apan teu nanaon. Teu kudu salempang. Lantaran di dieu mah aya lanceuk hidup Sarip kitu di aya Mang Ocin jeung Bi Itoh anu sok maturan. Jadi sigana mah ama teh moal ngarasa keueung. Cing tentrem we hidup mah ulah loba pikiran. Lamun aya bubutuh nya gancang bebeja ka dieu. Naon bae oge tang tuku ama bakal dicumponan.
Sumuhun atuh nuhun ama. Ae, iraha hidup rek balik deui ka dieu. Lain kunanaon najakeun sote. Ama hayang puguh. Ngarah engke dipapageun deui ku lanceuk hidup ari geus jelas waktuna mah. Pamit aya bagelan sareng segala rupina lancar mah. Nya rupina kana 2 minggunan deui nembe abdi teh tiasa wangsul. Jawab Neng Epa gap kana gelas regot nginum. Ya heug atuh ke 2 minggu deui tang tu dipapageun ka ditu. Nya ngarah hidup teu balik sorangan. Jeung deui ngarah ama teu hariwang we. Sumuhun mangga ama. Sabot keur kitu torojol Sarip anu kakara kaluar ti kamarna. Epa, hayu atuh akang geus siap ye. Kade babawaan cing tarapti. Ceuk Sarip nyampeurkeun gek diuk. Mohon hayu atuh Kang. Da abdi oge tos siap. Walau Neng Epa bari ngareret ka lanceukna anu katingali geus sagedang dan sareta papakeana oge meuni rapi. Samalah geus make sapatu. Sasarap heula atuh Sarip bebe ini teh ngarah teu lapar di jalan. Ceuk Juragan Pardi nitah sasarap heula kanu jadi anakna. Ah cekap ama saki oge. Margi teu acan hoyong. Ieu we lah cai kopi. Walon Sarip gap kana gelas cai kopi regot nginum. Geus kitu terus ngaleos ka garasi. Rek ngaluarkeun mobil sup kana mobil sedan bodas anu sok dipake ku Juragan Pardi. Lantaran anu hideung mah mobilna geus kaduruk. Teu lila kadenge gerung-gerung mobil teh dihirupan. Terus mundur lalaunan reg-eureun di pakarangan. Pak, hayu atuh ngarah teu beurang teuing. Ceuk Sarip ngagero ka adina ti luar. Ngadenge kitu jung Neng Epa nangtung. Amah, Kang Sarip tos nyauran. Hayu atunya abdi bade angkat ayeuna. Nya sok beralatu ka ditu ari rek ayeuna mah. Mang Ocin. Mang, gancang ka dieu ieu pangbawakeun babawaan. Juragan Pardi gura-gerau ka Mang Ocin anu keur aya di tukang. Ngadenge dunungan gegeruan teu talangke Mang Ocin gancang nyampeurkeun, samalah dituturkeun ku Biito. Lantarannya lamun Neng Epa rek indit ka kota. Aya pikeun saeunaon Juragan? Sanggeus aya hareupeun dununganna Mang Ocin gancang nanya. Ieu pangakutankeun babawaan kana mobil. Anak kuring rek indit. Oh, sumuhun mangga Juragan. Dupi Neng teh bade teras ayeuna kitu. Tanya Mang Ocin bari neuteub ka Neng Epa. Sumuhun Mang. Bade ayeuna we abdi teh. Sumuhun mangga atuh wilujeng angkat. Mugia salamet dugi ka kota lungsur langsar ulah aya halangan harungan. Neneng mugi-mugi cing atos-atos di jalana. Ceuk Biito milu nimbrung. Hatur nuhun pidoana Mang. Mang Ocin kitu deui bibi. Mana neneng anu bade dicandak teh? Keun ku bibi urang akutan. Tanya Biito bari rutret kana babawaan anu geus ngajagrag di dinya. Tah ieu Bi. Walau Neng Epa bari nunjuk kana babawaan. Nya atuh ningali kitu mah teu talangke. Mang Ocin jeung Biito harita keneh ngakutan babawaan kana mobil. Amah, mangga atunya dikantun ku abdi. Ceuk Neng Epa bari neuteub ka bapana. Solongkrong munjungan gap ditampanan terus awakna dirangkul ku Juragan Pardi. Epa, anak king geulis anak ama. Kadenya hidup cing ati-ati. Kitu ceuk Juragan Pardi. Sorana kadenge rada dumareuda nahan kasedih. Sumuhun mangga ama. Nya sok atuh ka ditu ari rek miang mah bisi beurang teuing. Juragan Pardi ngalesotkeun rangkulana geus kitu. Duanana muru kana panto hareup. Jeru turun kaburuan ka Sampak Sarip geus nungguan. Ama, permios atunya dikantun ku abdi. Ceuk Neng Epa sakali deui amitan kanu jadi bapana.
Nyabral ka ditu anak king. Mang Ocin, Bito, abdi permiosnya. Neng Epa amitan ka Mang Ocin jeung Bito hadu keur rajeg narangtung. Mangga nyenyeng wilujeng angkat. Mugi acing salamat neneng dugi ka kota. Hatur nuhun Mamang, Bibi. Jawab Neng Epa bari imut. Nya atuh sanggeus amitan ka sararea mah. Harita keneh sup kana mobil gegek diuk dihareup gigireun Sarip. Ama, abdi bade angkat dikantun heula atunya. Samemeh indit Sarip amitan heula kanu jadi bapakna. Nyabral geramiang. Tapi omat lamun adi hidup geus nepi sarta salamet kudu ganjang buru-buru balik. Ulah tuluy ka ditu ka dieu heula. Lantaran bisi kapoekeun di jalan. Lain kuna naon ama teh. Hariwang jeung deui ama teh geueung eueuh batur ngobrol di imah. Juragan Pardi nyaritana meuni omat-omatan mere papatah ka anakna sangkan buru-buru balik deui ka lembur. Ngadenge caritaan kitu Sarip unggeuk. Nya sanggeus kitu Sarip ngajalankeun mobilna. Geleser maju lalaunan terus kaluar ti pakarangan. Neng Epa katingali gugupai dibales ku Juragan Pardi kitu deui ku Mang Ocin jeung Bito. Satuluyna mah mobil maju ninggalkeun eta imah. Sarta dijajabkeun ku paneuteub Juragan Pardi nepi ka ngilesna palebah pengkolan. Sanggeus mobil teu kaciri, Mang Ocin terus indit ka sawah. Ari Bito kebat ka dapur. Nuluykeun hanca pagaweana. Ari Juragan Pardi can ingkah harita teh ngajanteng we di buruan bari neuteub ka jalan urut ngaliwatna mobil. Renghap narik napas jero bangun anu cape. Beuk anak aing tengan ukur tinggal 2. Karasa beut asa keueung ayeuna mah di imah teh rup asa cuang cieung sorangan. Pamajikan aing geus lila ninggalkeun kitu deui anak aing anu 2 deui geus eueuh. Kudu kumaha ari geus kieu? Sok inggis we eta setan teh datang deui. Borosa tadina mah hati aing geus ngarasa tentrem lantaran geus leuwih ti 2 taun eueuh kajadianna daon. Tapi ari ayeuna geus jol deui pikiraneun. Kitu ceuk grentes hate Juragan Pardi dina mangsa harita. Paromana katara alum da puguh ti saditinggalkeunna ku Dani maot hatena teu weleh seseblakan. Loba pisan kasieun jeung kahariwang. Komo deui sanggeus ngadenge kana lalakon anu kujang uhe ditepikeun mah. Juragan Pardi sanajan hirupna kasebut jalma beunghar. Oge beut asa teu manggih kangeunahan. Kitu anu ayeuna keur dirasakeun ku diri. Renghap narik napas panjang. Geus kitu koloyong ngadeuketan kana koresi gek diuk sorangan. Panon melong kaburuan ningali pepelakan jeung kekembangan. Kesukri kaum dangu. Kocapkeun sore nakirawan cibada asar. Sarip geus balik deui ka imah. Ningali kitu Juragan Pardi puguh bae atuh hatena ngarasa reug-reug. Sadatangna ka imah Sarip terus kacai rek mandi bebersih. Teu lila geus rengse. Terus disalin baju di kamarna. Prak ngajalankeun salat asar kalayan husu. Nya sanggeus rengse salat, harita gancang kaluar ti kamar. Gok amprok jeung bapana tuluy dalahar bareng di meja makan bari ngarobrol. Ari Mang Ocin jeung Bito wayah kitu mah geus baralik ka imahna. Puguh di imah teh karasana meuni simpe lantaran panggeusinangan saukur aya 2an eueuh deui sasaha. Mangsa alam harita maju ka burit.
Sarta geus biasa wayah kitu teh sora tongeret sok reang disarada patembalan jeung baturna. Sora manuk raricit dina dahan siga mah keur nareangan pamondokan. Teu sakumaha lila dur-dur kadenge sora bedug ditakol di masjid dituturkeun ku haleuangna sora adzan. Ari di luar geus mimiti reupreupan poek. Dina kaayaan kitu Sarip geus rengse abda sup ka kamarna. Gap kana samping sarung jeung peci terus dipake. Sanggeus tarap digancang gura-giru keluar deui ti kamar. Gok amprok jeung bapana anu keur nutup-nutupkeun jandela. "Rek indit ka masjid, Jang?" tanya Juragan Pardi beri melong ka anakna nu katingali geus rapi. Sumuhun ama, bade ke masjid abdi teh. Hayu atuh urang sareng. "Ah, moal mah gue kaditu hidap." Walon Juragan Pardi nolak diajak bareng ka masjid ku anakna teh. Ama, saya nama hayu urang sareng ka masjid supados urang teh tiasa ngalaksanakeun salat berjamaah sareng anu sanesna. Ceuk Sarip harita ngajak deui. Da puguh hatena mah hayang sakali-kali indit bareng ka masjid jeung bapana kawas anu sejena. "Ah, moal mah. Jig bae kaditu hidep rek ka masjid mah hariwang di imah. Eueuh sasaha ditinggalkeun ku sararea mah." Tembal Juragan Pardi keukeuh nolak. Ngadenge jawaban sarupa kitu, Sarip katempo meuni rumenghap narik napas jero. Aya rasa handeueul di jero hatena. Nya pami kitu mah permios atuh ama abdi bade ka masjid heula. "Ya sok buru kaditu. Tapi kade balikna ulah peuting teuing." Sumuhun moal ama, paling oge mung dugi ka bada Isya. Jawab Sarip geus kitu terus ngaleos rek indit ka masjid. Lempangna semurusuh da puguh bisi leuir teuing sarta katinggalin ku batur. Sanggeus anakna indit Juragan Pardi nutupkeun panto. Koloyong ka petengahan gek diuk gap kana koran nya terus dibaca. Tapi teu lila jeung nangtung kebat ka tukang ngaloris panto dapur bisi aya anu can ditulakan. Geus kitu sup deui ka patengahan. Sarta terus leuleumpangan bulak-balik siga nu eueuh gawe. Di imah karasana teh meuni asa tiiseun teu matak pikabetaheun. Nya teu lila antarana koloyong asup ka jero kamar. Goledag ngagoler dina kasur. Panonna kucap kiceup neuteup lalangit. Karalek heuai wayah kitu teh beut geus karasa tunduh. Sabab eueuh batur ngobrol. Teu sakumaha lila reup Juragan Pardi sare. Wanci Isya geus kaliwat. Sarip harita geus balik ti masjid. Sup ka jero imah brug panto ditutupkeun sakalian ditulakan. Srog ka patengahan teu tela di dinya taya sasaha. Koloyong atuh ngadeuketan ka kamar bapana. Pantona disurungkeun. Breh katempo bapana geus ngagebra sare. Be geuning ama mending geus tibra wayah kieu teh. Di imah teh meuni keung asa cuang cieung sorangan. Kudu kumaha ari geus kieu? Ceuk Sarip ngagrendeng ngomong sorangan. Gek diuk di patengahan bari ngahuleng. Gap kana bungkus rokok terus nyokot hiji. Gur diseungeut pelenyun udud haseupna mulek kaluhur. Teu lila udud sabatang geus rek beak. Ngan ukur tinggal kuntungna soho kana asbak terus dipareuman. Daripada ngajentul sorangan mah mending keneh sare aing oge. Ceuk Sarip jung harita nangtung. Kojengkang asup ka kamarna terus disalin baju ku piyama. Geus kitu goledag ngedeng dina kasur. Teu lila reup Sarip. Mangsa alam geus maju ka peuting. Kayaan di luar geus sepi jempling. Sora jangkrik gaang kitu deui cari cangkas jeung beban cireang di sarada patembalan. Kira wanci tengah peuting. Di luareun imah kadenge sora anjing pabaung dibarengan ku angin anu ngaguruhan daruan mata keung. Kadepruk
kedepruk. Sora dampal suku pating kedepruk ngurilingan imah. Kawas aya jalma anu keur lelempangan. Samalah terus ngadeukeutan kana pelebah jandela kamar Juragan Pardi. Teu lila jep jempe sora anu leumpang teh teu kadenge. Tapi bareng jeung kitu, teuing ti mana datang na ujug-ujug jeleg aya tangtungan hiji makhluk anu keur nangtung luareun jandela. Puukna ngariringki, matana bolotot, sihungna ranggeteng, kukuna ranggoas jeung sareukeut. Ari sukuna ngangkang teu napak kana lemah. Cikikik eta makhluk teh kadenge nyikikik seuri. Sorana semu ngirung es tuning mata kukurayeun dibarengan ku sora anjing anu teu eureun-eureun babaung. Siga namah anjing teh apaleun, lamun peuting harita aya setan marakayangan anu ngulampreng ka eta lembur. Sabot keur kitu nya teuing kumaha mimitina. Kolotrak reket jandela kamar Juragan Pardi muka lalaunan. Kalayang sup eta makhluk asup ka jero kamar. Teu lila oge geus aya di jero. Geuleuyeung ngadeukeutan ka pelebah pangsarean. Jenang tung matana anu bolotot mencrong ka Juragan Pardi. Anu keur ti brasare geus kitu ragamang leungeunna kana simbut sarata terus dibedo lalaunan. Nya terus ragrag simbut teh ngalubuk di handap. Pardi, Pardi, narik si aya aing datang. Ceuk eta makhluk ngomong dari tungtungan ku nyikikik seuri. Ari Juragan Pardi anu keur sareti braharita lilir, da puguh ceulina ngadadak aya sora awewe anu seuri. Brai beunta lalaunan, bari terus kekeureuceuman. Ret kagigir, breh katempo aya hiji tangtungan makhluk anu kacida matak pikasieun. Ningali kitu puguh atuh ngajenghok. Rei bulu punduk muriding awak karasa pating sariak paranas tiris. Jajantung naratu beungeutna sepa. Juragan Pardi ngagoak korejat cengkat. Jeleng luncat tina luhur kasur, kudupruk labuh sukuna ti kosewan kana simbut. Jurig! Ceuk Juragan Pardi ngoceak panonna bolotot berijeng calawak. Pardi, kamana si laing teh? Montong lumpat sia percuma. Hari sabab sia geus moal bisa ngejahat tina udagan aing. Kitu ceuk eta makhluk nyaritana jelas atra pisan. Jurig! Nyingkal! Ceuk Juragan Pardi korejat cengkat terus mundur ka tukang. Awakna ngedek-dek da puguh bakat ku sieun. Bareng jeung kitu, geuleuyeung eta jurig teh ngadeukeutan leungeunna anu ranggoas kukuna paranjang jeung sareukeut ramakah kawas anu rek nyekek. Ningali kitu Juragan Pardi beuki soak hayang lumpat. Tapi orokaya sukuna karasa asa leuleus eueuh tanaga. Bareng jeung kitu urus sakilat seak leungeunna anu ranggoas teh ngarawel kana ti koro. Guak Juragan Pardi ngakorowok. Awakna gentak ngagilek kagigir. Seak los ti korona salamet. Tapi bareng jeung kitu leungeunna anu hiji disakilat rek nyakar kana beungeut. Seak bret ditakis ku leungeun katuhu Juragan Pardi. Juragan Pardi ngoceak tarik pisan. Leungeunna anu katuhu baroboran ku getih tapak kuku ngadaradan panjang. Rasakeun sia Pardi. Rasakeun. Ceuk eta jurig bari nyikikik seuri bangun anu gumbira. Ampun.
cek juragan Pardi kadenge ampun-ampunan. Mitra cageula ieu carita urang tunda heulaja. Insya Allah kin urang lajeng deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.